Aduh, aing gelau kamararana nya. Terus dari tadi aku cindeluk aja di dia. Nggak ada yang nyangkol, nggak ada yang makan satu-satu acan. Oh iya. Oh. Baru inget aing. Eta lau kayak apa udah dihimbau kali ya, suruh di rumah aja sama pemerintah. Iya. Pan pemerintah ge udah menjalankan PSBB. Baru inget aing. Kemana is bayawaknya? Sek mana mancing ya budak? Jailan kuaing sia ya. Maledong pokok nama kuaing. Gimana sih ya budak mancingna? Gerak baik kuaing jailan kuaing kapal gimana? Asal lali nu awak aing telala ganjing nyana sapoe doang ge. Coba aing ke ditu lah. Kuaing kapanggih sayang bayawak dina eta. Modar sia ta, mun gawean sia ta. Tuman mun teu dibales mah. Kamarin geus ngeburkeun aing nyana. Pengsek. Dong pokoknya nama kuing sia. Wal tenang pokoknya nama sia mancing gak digangguan kuing. Arah kuing sia bayawak gai. Dong kuing sia. Astagfirullahaladzim. Bangun. Makan nasi sama bapak kakak. Bangun. Kamu kusit ta bayawak ta. Karasa sia ta ngejat sia kalian. Wah, naon eta nya? Gede autnya. Piraku lok megalodo nyasap ka sawah. Bisi bebongkong sawah doang keur ngaganggu aing mancing. Harja dah aing di aranan bobongkong. Dong di kuing sia nya. Jadah dong. Sudah lain dan tidak bukan nih mah. Pasti si bulan ngeganggu aing keur mancing. Pan manehna doang nu kokot bonongeun mah. Di mana ieu nya budak? Pasti di luhur ruyuk ieu budak nyumputna ieu. Bulan mah bisaan pan nyumputna. Teu kapanggih. Lebok sia bayawak puas aing gawean sia. Douglas kali di subenteng nih. Wah, bener bae teh si bulan ngajailan aing mancing. Lebok sia teh lebok puas aing puas. Kadi sia. Seldang kalan doang sia ngagamah aing keur mancing di ge. Kadi sia. Batur aing mancing. Sial aing kanyohoan. Tah kali ding sia. Wih. Aduh, sia. Untung terkena banget aing sia. Kadi. Kadi sia. Diuk baturan aing mancing. Atasnya ada naonan. Galangan lampu kosok tak sia. Kadi dia mancing.
siapa jang mancing kos nu edan ngakan petasan. Dua kopi-kopi acan, rokok, babadogeun, aduh. Atuh sia lamun boga mah keluarkeun ta kopi. Boga aing mah kopi nang di imah. Mana ka dia? Kopi ketika otak butuh inspirasi, eta kopi ngaranna. Daripada sia neuleukeun ambang bae sia. Hirup sia ngambang kena. Ngambang. Pagawean sia mancing di unggal poe. Pagawean nu mancing mah cilok maju-maju. Soalnya piro aku mancing maju-maju. Tuh kecebur lamun maju mah. Dasar ceungeuk. Ih, mah meureun sia. Takna iya di dengkul. Sini. Iya situ tuh. Cikalan ya? Mancingan aing. Bung. Weh. Mancingan aing sia ieu. Kan buntut ke ieu. Para gelai modal. Aduh, bijak sia. Kerasung dia ini mah. Wah. Iya sia. Tapi bijak sia. Ya main di dia tidak bebasan doang. Ya, beruman ya ini mah. Nek lah. Nek sih lah. Kok aja. Biru sama jak. Laguan si atas, jang. Ini ulah ka diri, jang. Sia nanti heula anjing. Atau mah kuliah aja. Cara itu lain. Sia ya di dia. Melok baju yang tuh dulu. Emang sia dulu pakai baju. Aing. Parah dia. Tuh itu ngaranna band. Lain eta mah biawak. Jang, pancen sia tuh jang, ini narik jang. Ih, jak. Aya nu eta. Weh. Keren. Beda, aing coba cari. Gila, aing lemet hati lauk. Ih. Deh, Jak, dengi yo kusia. Justru KBG di anu leutik heula ku urang kudu disyukuri. Ulah nyerah, kudu semangat. Ieu nu leutik mun diurusan mah sungguh-sungguh, dirawat anu bener, bakalan jadi gede. Jeung eueuh nu Jak langsung jadi gede. KBG di anu leutik heula. Nya. Ayeuna urang balik. Urang rawat, urang jaga barang-barang nu kompak. Kena sere gede. Ayo balik. Cingan. Lebok tangkus siapa ya wak. Astagfirullah. Oh, iya. Baru inget aing. Wih, naon eta nya? Gede amat ya? Kira aku lok megalodon nyasap ka sawah. Aduh.
aing kudu numpang ieu mah. Bangkong sa. Wah, naon eta nya? Gede amat nya. Oh, tak sia tak. Ngejat salah.